di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah. Allah maha kawasa lantaran kekawasaanna kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamel Gusti. Maha kawasa Allah, maha sempurna Allah, maha deudeuh jeung nyaha Allah. Turunkeun ka deudeuh jeung ka nyaha Gusti di jero kakawasaan jeung kamaha sempurnaan Gusti. Abdi teh loba kabotu ngadoa ka Gusti dibere carana ku Allah ieu tah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Ud'u ngadaroa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa, pangeran mah maha sempurna, pangeran mah maha deudeuh jeung maha nyaah. Jaka bege kapan menang nyen Gusti Allah sok penta pangeran maneh cuman make syarat mentana dua syaratna tadarruan wa khufiyah. Mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP-DP dan penuh dengan tadallul ngarasa rendah diri. Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya. Abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak da makhluk mah riweuh. Moal menta ka jin ka setan ya setan mah nu dibenduan ku Gusti. Moal menta ka hewan-hewan ya hewan ge sarua bae dadamelan Gusti. Mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya-daya anu ngadamel nu masihan nu nyabut lamut ya lima autait lamut ya lima manata wala man ya lima naon eta kalinya tuh laman ya lima autait wala mut ya lima manata. Moal aya anu bisa nahan ketika Allah mere, moal bisa mere ketika ku Allah ditahan. Wah be, sa Indonesia dek mere ka urang, Allah nahan moal bisa. Geus disiapkeun jang urang ku presiden, Allah ngaulah teu bisa. Eueuh persiapan disasage, tapi Allah dek mere moal aya anu bisa ngahalangan. Lamu tia lima manata, wala man ya lima ataita. Penuh keyakinan Gusti. Abdi teh loba kabutuh, abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nu hina Gusti maha uninga kana kelemahan abdi kahinaan abdi. Tadarru urang di harapan Allah. Ulah menta ku takabur. Lamun menta ku takabur, cek Allah teh menta ka aing takabur. Okos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng. Leutik mentana mah teu hayang aing. Okos orang liwat aya preman leutik mentana mah ngajauh ke rokok teu hayang aing di premanan ku sia ajeun gelut aing kunaon eta tolak cangkeng mentana teu nyawa aing jagoan eta aing kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing goblok meureunana boga sabaraha sia penca jeung aing dan beres ya padahal mah mentana ngan rokok doang kulantaran di premanan takabur teu hayang tapi aya jelema Haji mah kasep aing kasep, pada jore. Emang aing mah kasep meh lahir geus kasep aing mah. Waduh. Di samping kasep Haji mah kadeleuna baraha. Sok aya naon bae sia mah. Asana jan manggil we kos Haji mah model kos kitu. Geus we gitu. Urang deuk kadinya nyanan deuk ka handap. Ke ku abdi bang nyanakeun sendal. Kudu henteu ieu ke mana Pak Haji? Aya ngirim dipangnyodokkeun bae pangnyodokkeun panjadake. Tawadu ngaran. Pak Haji, ieu motor saha? Motor Pak Haji. Yang kula banyak. Lah tuh ulah teh mah joreke bae dipangmelikeun mantap. Eta ku ngadengeun ge geus ser angin segar datang. Padahal mah bener jangan teu mangmelikeun. Geus seger. Kudu eta tawadu. Ulah teh mah motor prima lama engke ku aing sia dibelikeun Mio. Bukan, Masya Allah. Beneran Pak Haji? Aing mah jatilok ngabong sakali aing mah. Aku tahu aduh.
tapi preman mah orang liwat disetauku preman rokok batur sieun kasih aing satungtung nyawa aing aya di awak aing nempel kene heula aing kudu premanan kasih kusia kunaon eta leutik sekedar rokok cuman mentana bari tulang cangkeng preman ge lamun sopan mah baje sudah teh saha serius ieu lah kalau waktu kieu bae sia keur di dieu lah tuh kula masa kieu ayana bae bae eta naon eta rokok jadi bola oge sih yang saya ngarokok tah sopan masalah sopan tah anak buah di seberang anak buah itu loba di tugangan kula aya meureun 20 mah tah duitna tah ngeunaheun eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun eta ngaranna preman boga etika aku bah gitu tapi lamun langsung rokok atuh keulanan merek rokok kasih lain teu boga jeung lain teu baraan cara tuh eta keur cara ka manusia mata ka Allah ge Gusti bere atuh abdi pan Gusti mau sogi sia eta kos kitu abad cak Allah teh balik bere ku ge jeung ku ge jak ka manusia bae di peremanan teh orang meremanan ka Allah Gusti pan abdi mah ieu jagoan masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran meremanan aing jadi siksa sia ku aing jadi kudu tabarruan kudu DP orang kagus ditambah wa khufiyatan ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah teh kudu gandeng-gandeng Allah aduh yang meminta pemajikan gandeng amat sih teh kudu ya Allah urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah tah eta teh ulah kos kitu barang dibere mah ku Allah deui gede bobogaanan jangan doapan bener teh wah yang gede barang dibukakeun bu beak teh moal sih emang na apem siapa macam-macam bae tah dibere urang konsep ku Gusti Allah entah aku maneh rabbakum pangeran maneh aing cak Gusti Allah sebab sia nangieun aing langit nangieun aing bumi nangieun gunung nangieun aing laut nangieun aing wae hutan nangieun aing perintah ka aing janu aing sia na ge kapan aing ngan sia ku aing dibere pemikiran aja loba kabutuh perintah ka aing ngan cara mentana ulah jadi preman tadarru'u wa khufyah DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana urang ge sasamaran ka Gusti Allah nu mantap loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran cai teu diijabah belah ditu ulama ngadoa teu diijabah berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah aya naon Gusti nu sejen mah lantaran tarariting ngadoa nu sejen gitu kene ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tarang zakat mamalah tapi balik bae balik maneh ke hamba aing aya anu keur ngadoa balik ka Kanjeng Nabi Sulaiman balik Kanjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kanjeng Nabi Sulaiman ya hamba pannya nama ngadenge hewan-hewan keur kieu bengel ngeus bang dia sirem jo sirem ye keur ngadoa insyaallah cek Kanjeng Nabi Sulaiman sirem karena kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang kakarak Allahumma ru'uf us ngumpul kabeh sakangina surang pohara pati sirem pari sirem kakarak ya Allahumma ngadoa deui gelalaunan di jero hate sakangina sebenarnya
izin ka Gusti teu kudu embat-embatnya cak sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai abdi onaman Gusti makhluk nu hina abdi onaman Gusti lah sapira abdi tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai abdi mah ngadoa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti nurek wudu nurek mandi nurek ibadah ka Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana di jero hate bruk teu hujan kanjeng Sulaiman jedeg ele aing ku sia sireun Masya Allah tuh eta kudu di jero hate gadoana entah Allahumma oh kikieuan komo urang ngadoa dinu sugih abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ge ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar pendek panjang teuing kahandap leungit sampai pegel kahandap kadengena bangun deuk-deusan naik deui ka luhur masyarakat amin amin bangun deuk-deusan bangun deuk-deusan brek panjang keneh bae nya nyileuk ka babaturan kicep silih kicepan turun deui ka handap datang ka kieu beres amin ge ditatarina amin amin datang amin amin datang ka usul eta ngobrol panjang teuing nya itu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna teh kiai ku bloon-bloon teuing si kiai dititana ge tadarru'a wa khufyah komo jeung masyarakat loba mah atuh kabutuhna bae naon ieu teh keur ngariung butuhna teh butuh naon dia butuh pangampura atuh geus ulah loba-loba disesuaikeun jeung kabutuh Kangjeng Nabi ge pusatna tilok hayuh bae ngadoa asa buala rupa janten ieu butuh naon butuh cai Allahumma iskinal gaisa ya Allah ya mughis ieu butuh naon ieu teh butuh teh kitu supaya maju saha didoakeun ku Kangjeng Nabi supaya sugih ya ghaniu agni ya Allah jadi sakadar kebutuhan ngadoa po ieu mah diborong kabeh hizib dibaca hizib dasar sakumaha deuk perang hizib ripaing dibaca deh mau budak sakumaha jagoan lamun aya kiai nu kos kitu rante prakusia dirante beneran nih dirante jaku ki uji aja nanya datang we ka aing salah naon ku lagi aing kunaon nek dirante ku masyarakat doa panjang teuing sialah ulah panjang-panjang aduh ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah Abu Musa al-Asy'ari anu makamna teh di Yordan ketika orang datang ka wadi nu cai mancer pernah ditincak ku Kangjeng Nabi Musa lewat orang dekati ka ditu belah kiri aya gunung naik ka luhur etalah makomna Masya Allah jadi sahabat ka mancanagara nu ka Suriah nu ka Iran nu ka Irak nu ka Mesir nu ka Yordan ternyata di Yordania ribuan sahabat di antara ya Abu Musa al-Asy'ari kula nanya itu jalan kemana iya ceknya jalan ke Bakom Musa al-Asy'ari luhur ka gunung bisa mobil letik teu bisa mobil bus ya Allah eta di tempat Kangjeng Nabi Musa mawa pamajikanana kemudian dahaga diketik sai datang ke ayeuna herang bae jeung teu nyaho ti manana aju kitu amis caina kemudian teu beak-beak datang ka ayeuna waduh urang mandi di terus berangkat tuh ke arah tih ka ditu anu zaman Kangjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an aya ka laut merah ka ditu nah memeh datang kiri aya makam naik ke luhur ieu lah Abu Musa al-Asy'ari nu pernah kumaha
ketika perang jeung Kangjeng Nabi beserta para sahabat begitu perang kuda serang ternyata begitu nyerang aya wadi jurang jero kumaha Abu Musa Allahu Akbar maksudnya stop Allahu Akbar Kangjeng Nabi tetap ya Abu Musa irba'u anfusakum irfaku sing dede sing nyaah ka awak maneh antum la tad'una rabbakum asamma wala gaiban marane henteu ngagero ka pangeran maneh nu tore kanu gaib henteu wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun bari manehanana sami'an basira ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang hadiran tur hadir ulah sok dari riweuh mah Abu Musa buandeng amat tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah lalaunan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate mun duaan asal kadenge ku dua mun tiluan asal kadenge ku tiluan mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan lamalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge ku sapuluhan ku 20-an ge da geus maklum kecuali lamun teu maklum cara Kangjeng Nabi nu mantak sahabat ngariwayatkeun Kangjeng asar doa ieu Kangjeng zuhur doa ieu Kangjeng magrib pernah ngadoa ieu Kangjeng teh di anu pernah ngadoa ieu berarti Kangjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana nu mantap diriwayatkeun ku ieu Kangjeng pernah ngadoa ieu tah ieu di dinya Kangjeng berarti kadenge mantap ditalar katalar ku sahabat. Nah, ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teh kadenge. Naon sih eta? Fatihah. Oh, Fatihah. Allahumma sholli wa sallim. Amin. 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 Amin nyungkun eta mah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah gayam doa terengus cekenan. Tah eta teh kan teu puguh nu di ngadoan nya naon. Kumaha lamun nya di jero hatena jeung mudah-mudahan nu dijijir abi ku galedek kurang. Amin. Ayo coba. Ada kurang amin we galedek sing jeleger. Tah bae kudu kadege. Ukuran eta bae ieu mah. Ngariung liman sampai kertoa di luhur. Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Bos aku mana ka Makkah ya. Dek umrah meureun. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini ngadoa, Bu. Salah tante teh jelema. Keur naon sih tadi masjid orang ngariung. Ul masa ka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Bener mah bener teh doa, tapi lain pakna. Kalau seorang ngadoa anu biasa, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan? Ngan eta kan paranti subuh. Berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari kobo ye. Saparantina atau ongkos takbir bae bagus tapi dibaca wari teu bagus. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Atuh kan bagus. Mantak naon dibaca terus-terusan Kangjeng Nabi jatuh ngainstruksikeun tama paranti lebaran. Paranti lebaran teh Allahu akbar hudang ahli kubur euy lebaran euy. Bar teh ahli kubur. Coba kuaring urang dibaca eta. Allahu akbar bareng Allahu akbar. Yo ahli kubur lebaran euy. Barang jante, woi, nipu ya, kurang ririwahan, penipu ya. Ayo paranti dah doa ge, paranti umroh, paranti haji, paranti sa'i, jadi diterop-teropkeun. Tidak naon sih dibaca kurang ngurang ge, eta mah masalah tau doa nu eta mah paranti sa'i mah, toap masalah. Ngan aya saparanti, coba lamun doa pengelet. Doa pelet dibaca bari ngariung. Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboa kama layyantal hadida li Daud alaihissalam. Cak nu boga imah kiamat sih ngadoa salain deui. Asal ada lain deui padahal kan bagus.
Makna nama bagus Gusti muga ngaleliskeun ka hate Sarwiti binti Sarboa sakumaha ngaleliskeun beusi ka Kangjeng Nabi Dayu Kangjeng Daud alaihi salam wa kamalayan ta Daud sakumaha Gusti ngaleliskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba Sarwiti ilayya ngaleliskeun Gusti hate Sarwiti ka abdi wa habibni Allah habibni Allah habibni Allah cek memboga iman lain deui ya sana ieu doa tilok dipakai ku kiai nu sejen asana teu nerop ta doa tak jadi kumaha ge jadi tetep bae kudu make doa nu biasa ulah panjang-panjang ieu mah doa perang dibaca kaf ya ain shad ha mim ain sin qaf bari kituan doa perang atuh. Waktu beres dan berakhir kos kiai, mohon ayah kiai kos gitu sekurang mending gantung lah ya. Dan rob dapat kiai itu. Aduh, misalnya orang nyalaten, aja doa na, ayah praktek doa jang orang. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Muhidu, Agnini ya Allah, Agnini ya Iker maut. Imait diharap, Agnini ya Allah, Agnini bihalalikan haramika. Abi mata kemasyatika ya Allah, Agnini ya cak maitnya kieu amat sih. Kadangnya lain jang aing sama jangnya mah awas ya kuaing penting kuaing tidak tangan sia atuh parati lain parati aing sama cek baik dia kudu nama pan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa qul kan ngeunah waktu ababas samaili ruhi wa jafil adu anjami walakin hulamna wala hujata yaumal qiyamah Allahumma in kana musdan lain sebagainya eta doa jang aing bener ieu mah lain Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mu'idu agnini bihalalika an haramika bi matbu ceknya nama pajuma beureung agnini ya teu beres ye nya na minta sugih ye kajen kumaha ge teu beres kan tah ulah kos kitu mait ge boga rarasaannya pas di samping kudu pas naon dibutuhkeun ku urang hiji penta ka pangeran penta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta ka aing sehingga maneh teu boga uyah penta ka aing aju ke datangna ku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kai hatal milah sehingga uyah minta kai ngan datangna lain berarti orang minta uyah nu datang sorodot uyah datang teh uyah waduh beres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paes ya kajen hukum gitu kene orang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan orang mau datang duit nah atuh datang duit mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moh ge aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ye aing butuh 500.000 jaya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DPDP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina nusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti
teh kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikin ka batur teh kebot teh kotok aya mangpaatna abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kadua anak praktekeun coba hupiah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan mah geus teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu hupiah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca tuh khufiyah ya inna rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khafiyah laut para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut cai mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureun ku Gusti dibere ge ieu mah kadedeh Gusti bete layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk pelebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang iwal ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia anu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayeuna tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal menta kasasaiwal ti ka Gusti kurucut cai mata urang pancen orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh mun kitu budak ngora can kabeli sapatu can kabeli lepis ceri kerada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa? Kenapa nangis? Belum kebeli sepatu. Emang mau kemana? Mau ke Ragunan, caknya. Emang ada apa? Ada teman saya monyet di sono. Iya, nanti Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u. Abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata tuh Kangjeng Nabi mah ceurik nangis dituruykeunlah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis kitu kade para wali-wali Allah mendak itu Ibrahim bin Adham pan di dia ngagempeng kadeukeun nu teu nyahoon mah eta sinaon padahal urut raja parengan urut cai mata ku unggal peuting ka di eta pakat Siti Robatul Adawiyah ka di eta pakat ya Allah ya Rabbi batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cerika dosa jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti abdi teh butuh pisan misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi keur masantren abdi butuh bae 500.000 mah tah Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang buka untung kauntunganna jang anak mun tani kitu keneh kauntunganna jang anak mun bisnis kitu keneh ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 eprak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti bebeja deui ja butuhna 500 Pak urang mah lain Pak butuh 500 datang 5 juta tah meuli motor sapeda sabaraha duitnya motor sapeda nu digoes teh emang maksudna kunaon abeh teu meuli bensin teu boga kan bisa digoes eueuh bari mah teh sepeda motor sepeda mun aya mah laku meureun aya deui ge capek urang tah kos kitu tah nah ieu ngadoa ka Allah nah urang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah ku butuh-butuhna temen hidup ku sila nu penting mah aya napasan bae ajeun potongan mah gendut dan kos kumaha dibere nu gendut ku Allah po Gusti gendut teuing maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi rugi Gusti. Kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan. Jadi kudu 2 beca, nya na sabeca abdi sabeca karena hambur ongkos Gusti.
nurutik bae lagu si air bere deui tah eta ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin leutik jasa dibere usul deui ka Allah Gusti leutik deui emang sia mah benerna cak Allah enta ka Allah tadarru'an wa khufya teu kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi sebu kaluhur ieu tah naon gadampal mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah ieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing nah capek ongko sedeng ka ieu boga kabutuh teh kieu kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah ieuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atawa mameh magrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur harap eta nisbat di urang ai aulia Allah mah jeung sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayeuna beurang ayeuna peuting tahu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali wali mah kos gitu nu mantep kauliah Allah mah sanajan boga hadas dijabah bae sebab ruhani nama murni suci pan mau diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran aju kritik beuki atuh basal tamu urusan kos gitu mah ieu keur carita dah aju aya jelema butuh doa ngadoa we di jero hate sanajan dibaca Al-Qur'an di jero hate suci nya mantap urang mah urang ieu endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat teh ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajikanana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka panggih Kangjeng Nabi emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak mah baget didinya di imahna ai rohna ngalayang ka panggih Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan ka panggih jeung kutiana dua takulah kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas batu hadas awak kieu roh nama tetep suci bae nama tak mungkin awak nama boga hadas leutik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali tak doana geus jam sabaraha bae urang mah deuk ngadoa ieu cenah nu nyeri beuteung saha mang anu ke kula ngawala wudu khusyuk sholatul Allah beres langsung tuh ya minum ke menang 2 poe tanya gue kumaha jadi batang teh pae atuh nganana ge tenang atuh geus pae mah ngeus beres tambah kos kitu insyaallah tambah kos aya jelema anu burut nanya ka naon ngaranna ka kiai kula burut oh babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kalapa mekelti kana kitu kan ulasan sapoe 2 poe ulasan bae kitu komo ke tengah poe mah ulas
Itu guys, diulas ku jana. Menang saminggu bebeja ka kiai. Kiai nanya, kumaha burut teh? Diangsongkeun herang, kiai. Atuh pasti jadi bisa kalapahan. Kamari mah teu pati herang, gua mah herang. Cek kiai atuh maksudna ge lain kena sagere kena herang dengan sial tak kiai. Ya Allah, ya Rabbi. Ayah baik. Nah, coba. Mengecai. Kiainya kere sare, kere tungguan. Orenganan jeung pamajikan. Keluarnya, boga hadas gede kan. Naon? Itu cenah mah ngaji nyari beuteung. Oh, beuteung eta. Atuh babacaan aja jeung boga hadas gede ieu. Ya, geus teu make campe teu make naon Gusti teh cagerkeun. Ngan bae tanyakeun. Kumaha cager alhamdulillah tuh. Boga hadas gede. Ngan ngadoana boga hadas gede bae cager. Anu bae mah tetep aya sakapeung waktu mah. Yo keur carita ulah kaget. Bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi. Boga hadas gede sekali mungkin bae. Sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah. Lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi, lancar kapanggih jeung wali. Ai urang mah diwuduan ku diwuduan aja keur wuduna ge tinggal ka Allah. Keur ngalauduna ge biasa doa mah dibaca disungut. Allahumma fajjada Allah mari nu eta pas kabeungeut naon eta karung di mana nya nendena. Asana nyoap ka jeung kumaha. Teh ta budak nendena teu beres. Mana? Allahumma biasa dibaca. Oh aya asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin. Coba eta ngadoa inget ka karung. Cak Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang nita aing. Jadagang karungan dari tita pan ku aing. Kunaon inget kan lain di tita ku aing. Awas ya ku aing. Moal diijabah doana ka jeung bener bae, tilok diijabah doana. Geus ngabudah kitu teh. Teu cenah mah teu diijabah. Buktina teh diijabah. Atuh nya nama nyalateun sholawat kaliwat bae. Batur mah dibagi nya henteu, minta izin pan geus kolot. Akibat naon eta tadi teh. Wuduna ge inget ka Allah tuh komo salat. Ai wali mah keur boga hadas ge batin mah pan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit poho ka Gusti Allah. Beda. Tuh nementet Allah mere konsep udang rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah. Cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah, ngarasa handap, ngarasa hina diri orang. Nundek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah. Lamun urang geus ngarasa remah Gusti, abdi teh dadamelan Gusti. Tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusana pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan niwarti ka Gusti Allah. Abdi ge loba anu ngajak maka Gunung Kawi teh ka Gunung Cermai dan lain sebagainya. Tapi abdi manukos kitu mah teu hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya. Mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberu hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nang kege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus tumantak aya aneh. Batur mah tani teh itu kuberit ieu kuberit ieu mah teu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana. Tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah. Laku bisnis gitu kene urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalanjakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok sahameur nu nyokot duit 20 juta beak memang tadi itu di mana anapun motor nama aya motorna oh deui sarua ye eta teh wakur duit dibawa motor bae eta kos itu geus Masya Allah.
Ari waliullah malainnya nama ketika satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana ditalian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti eueuh nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas kaluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nyana ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seuri nyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae eta mah nyana teh abdi mah deuk lempang ka Mekah teh hebat kan wali tanya Pak dekat mana ke Mekah kita mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu bu eman murutan cak nu nanya edan atuh emang wali mah kos nu edan wali mah kos edan jing edan kaing sia nu edan itu onta nu Allah kukuatan nu Allah atuh lagi bebeja ka Allah be Gusti amba Gusti maling nu Gusti diserahkeun ka Gusti sabodo Gusti berangkatnya datang ke Mekah begitu datang ke Mekah turun onta na ti luhur Jabal Qubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka di leungeun katuhu jeung leungeun kencana geus aya di bari nyana minta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang papas pakai pedang hiji set kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kayang mah ulah dipotong jaknya ieu malaikat atuh tina ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasihan nu beranian madak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah ja atuh ku dibalikeunana ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna ge hamba Gusti atuh geus bae tah mandek ti kukumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bung muatana gaya keneh nuhun Gusti beres toap wali nu mantap coba loba jelema geng hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya anu maling motor keur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik cet kunaon nyana teu kebal ngaku ka imah
hiji nomor kedua orang gelam leungit duit eta mah terus ukur lagi serahkeun ka Gusti jatuh duit nu Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mah ngan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba itu pamalingan blow on atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan dulu kita Ki Haji pamalingan mikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja kula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta hari teh gitu oh ieu tah lain jeuh bak Kiai nu malingnya bisa oge sih jeung kula teh atuh jah Kiai ge maling bae tapi jangan terpercayain digitukeun mah Kiai ku balalakona dibisakeun ku kula gitu sata nu maling ulah hayang nyaho pokoknya malah mun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jamual urang jauh henteu cenah mah asalnya bede bohong eta teh cek moal tah rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat tuh mentak di dia ge daya di dia ieu pamalingan ku ari Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda ku ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoman ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek orang Lampung jelemana aja polsek na bebeja Kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih Kiai biar ke polsek ada kerjaan seri ya lah aduh capek-capek tau gitu jangan ditangkap nggak begitu tangkap aja siapa tahu jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat Kakula ya Allah yang Kiai, kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja. Iya tuh kerja aja. Karena eta berkat dikeluarkeun ku Kapolsek. Keluar udah keluarin aja. Polsek kebingungan. Itu terus ada tobat ka kaula. Udah berapa banyak sepeda yang dicolong? Ada kali 70 mah bagi boy. Mul amat sih. Udah dijualin sama saya. Tuh keren ngasih Gusti. Geus be. Sabab jadi wali nak garong anu ngagarong sadul qadir mun teu ngagarong mal jadi wali berarti nyana jadi walina ku sebab jadi garong atuh mamang ge beusi yang jadi wali ngagarong heula geus yang ngagarong ditakwain deui Pak aing menu jadi tetenggelan mah artina pinuh rahasia mentak ulah ngadoakeun jore mentak ulah betilok pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna di jero maling teh sok digunakeun mararabo jameureunnan Gusti jana ge boga nurani Gusti eta teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah tisake aya nu ngabeja nu gaib beneran kula mah Assalamualaikum tuh di kampung eta pamalingan si eta nu bener itu bener di Cilongok ya sabar di Cilongok 5 pamalingan nu bebeja ka kula jadi kanyahoan sanajan anak Kiai naling sia cak hate padahal mah nyaho kula sok nanya ka kula Kiai ka mana Kiai sopan jasa malah mah leuwih sopan tinu sok tahajud mah biasa mana ya biasa bae tapi eta mah mendek mantak dibalik mendek maling iya tuh geus kos kitu beti Gusti Allah na anu ngabejaan kumaha tuh pasar kemis anu pamalingan aya leuwih loba pasar kemis ngan asli pasar kemis sama 2 urang lembur lobana urang lembur Sumatera Lampung pamalingan Ambalaya yang kula sebenarnya mandek jadi naon kitu ngaranna intel tuh benang kabeh mantak engke mah kerja sama aja jeung Kapolsek ngan ngana mayar ka aing sabarata Kapolsek teh ieu teh kos kitu dong ngan teu meunang Pak lah mending didoakeun Pak Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling ku nyana sagede kumaha hargana motor hajunyana di akhirat dibeulem ngan teu nyahoan bae meureun kana panasna seuneu kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna
kejeng kukain karena nabe Gusti ja Gusti mamaha segala-gala abdi tengah butuhkeun ka motor eta tengah butuhkeun ka mobil eta jeung jelema ge anu bogana atuh paos babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunana nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener cenah ku Gusti teh mah endeuh diteruskeun bae ditutup itu mah hatena atuh nyangakeun cenah Gusti meureun kasaksian ke di akhirat bakal kekerbekan di neraka. Nah nemantak Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjak-tunjuk ke galak lantarannya nama kutub dibere beja Pak tangkap si eta comot si eta sia diuk di dieu sakedeung bae diuk di dieu diuk maksudna diuk sakedeung teh lain deuk nanaon aing deuk melakeun agama ka hate sia lantaran hate sia teh bangkawan hajasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid aing diuk sia sakedeung jara diwali di zaman Tuhan saya mah asal kita diuk sia teh hate sia teh ku aing deuk dibukakeun deuk dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali saya ngadenge wali sakedeungnya sakedeung asal diuk wali sekali diuk wali urang mah di dieu geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae ya itu jawab bae sanunya orang diangkat jadi wali je itu teh urusan Allah engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna je atuh urang wali lain naon lain tapi diasupkeun ke kelompok wali kan untung begitu di akhirat aing mah sebenarnya lain wali kan iya asupna ka derajat wali cek babaturan aing geus sarua saya bisa jadi wali itu emang saya tahajud kilo aing mah dua hanya ngaran teh rupa pan atuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aja teu ka hati malaikat salah tah naon ieu malaikat kayak aya naon ieu kula mah pan tahajud tilok duha tilok tapi pan iya di grup wali kan maneh keur ieu cinta wali namun cinta ka wali aju berkorban nah diasupkeun ka kelompok wali saya keur ieu emang berkorban sabarit 10.000 di tukang cek malaikat wali mah wali ngan di tukang ye jakeun geus taguk di hareup henteu ieu mah jangan loba merena di hareup cuma di tukang mah ditu ku malaikat diseret yang embung di tukang panjana tungtungna makanya nyahoan bae ku kabehan malaikat kunaon teh diseret 10.000 yang di hareup waktu beres ya Pak. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ngadaroa marane kabeh ka pangeran maneh tadarruan dengan penuh DPDP. Wa khufyatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikeun jeung pamaksudanana. Ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana. Maka ieu soal doa teh aya kelas-kelas doana para nabi, doana para mursalin, doana para siddiqin, doana para aulia, doana para ulama, doana para awam. Kos urang kieu geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula dua kudu boga adab tilu kudu menghadap ka kiblat opat kudu pohara jasa urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupyana ari para nabi para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupyah ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang nurutan para wali-wali Allah mantak wali Allah matilok daek ngadoa isin cek nya ngadoa jandek naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun memeh kaula didamel ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mentak di dieu ge aya bahasane amr ud'u bil amr al amru idza utliqa yan sariful lil wujub ila madalla dalil berarti di dieu teh meureunana ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarru wa khufiyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah dan disesuaikan jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah
innahu la yuhibbul mu'tadin. Wallahu alam bimuradisanya na Gusti Allah teh henteu mika demen mika resep ka jelema anu ngadoana ngaleuleui liwati batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hate ngadoa ngajek direk bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hate hadir hate moal dipake ka resep ku Allah. Jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa. Ketika Allah resepeun diganjar, doa Allah resepeun dibere diganjar. Ketika Allah teresepeun disiksa, ngadoa engko disiksa engko. Jadi mengalah ieu sing ade, matak Allah teresepeun ka anu ngaliwat batas. Kumaha? Hiji loba teuing ngadoana, nu teu butuh ge dibaca bae ku nyana, bari teu hadir hate Allah teresepeun. Nomor kedua panjang ya, nomor kedua tarik teuing sorana panjang jeung gandeng kecuali lobaan punggungan sorangan punggungan 10-an punggungan 20-an woi ngadoana amprekan suara ka mana mendi Allah teresepeun anu teresep teu dipake ka resep ku Gusti Allah berarti lain diganjar disiksa. Nomor kahiji. Nomor kedua innahu la yuhibbul mu'tadin. Gusti Allah teh teresepeun deui ka jelema anu ngadoana leuwih teuing teu diukur ku dirina. Menta bae ka Gusti Allah Maha Kawasa jeung Maha Sagala-gala Gusti Allah, tapi ukur pamentana. Aya jelema tukang jengkol mah ulah hayang kapal udara. Pugunya dagang jengkol lagi mending muntrekan mah pugungan boronjongan doang. Haju manehanana deui ieu naon kalanganana ngitungna ge eta hitunganana itu kan tukang jengkol hiji mah hiji dua mah tilu opat mah lo sambilanna eueuh las 2 las 3 las 4 las 20 heuy 17 jeung 18 ka mana ulah loba ngomong dagang jengkol ieu kan make siasat kos ieu teu kieu mah teu sugih cek nya teh eta hiji mah hiji dua mah bisanina teh keur pertama mah tuh nya baru atunya hati lu jangan segitu ya hitung di imah meli 180 20 aduh mata korupsi mah boro-boro pamarentah tukang jengkol ge amiseun korupsi mah ya Allah ya Rabbi tukang kenteng ge sarua bae hiji mah hiji dua mah meuli urang 1000 ngan aya 900 bebe aja orang, iya kurang mah 100, poho teu kapuateun, ampura bae nya, aduh sia mah, geus lah sakian, jauh kan ka Jatiwangi ceknya, dikorupsi 100, geus tukang jengkol korupsi, ngaleteran beas, ini pertama mapan make eta teh, make naon kana nu kitu teh, kayu teh, set lalaunan rata kan, hiji. 2 yang geus kitu ieu nu jaman nama laung panulina set ieu main cingin set celom saya tiket sia teh tukang beas bisa teh tukang beas masyaallah tek dihampura kitu teh tukang beas bisa ya Allah ya Rabb bisa ieu main ieu main Gusti Allah nah sing ade dagang jengkol mah sapira jengkol sabara duit jengkol teh eta modal jeung kauntunganana paling ge meureun 10 20 100 ribu lah gede-gedekeun 500 ribu ngadoanya na ka Allah ya Rabbi Gusti abdi teh butuh kendaraan Gusti mah Maha Kawasa penta abdi ka Gusti abdi mah hayang boga Garuda Airways cak Gusti teu kira-kira teh budak menta batu lah yang Garuda yang dibere gerak kapal gagarudaan sia ku aing ya bener nu dagang nah kapalan kade Garuda nah ngadoa ya iya ditiup ieu mah sing ada ulah kenceng teuing betus kakapalan palingnya